Moyan di pinggir jalan teh terapi gratis di Gusti Sampurasun didinya di tengah sora motor jeung mobil nu ngaliwat urang bisa nempok kahirupan nu nyata aya tukang cilok nu tetep seuri aya tukang dagang ayam bakar aya tukang ojek nunggu penumpang di pangkalan eta sadayana ngajarkeun hiji hal hirup teh moal kudu spektakuler nu penting mah teu hilap seuri. Moyan di pinggir jalan teh lain tanda bosen tapi tanda urang masih bisa ngarasakeun waktu lamun hirup terus ngudag tanpa eureun kapan urang bisa nyadar kumaha endahna wanci hadet moyan di kampung kumaha nikmatna cahaya panon poe jeung kumaha nyamanna cicing moyan di pinggir jalan aya nu moyan bari mikir hutang aya nu moyan bari nulis puisi aya nu moyan bari nyieun konten tapi sagalana mibanda tujuan anu sarua nyaeta pikeun nenangkeun diri kadang moyan teh tempat paling jujur pikeun ngadeketkeun diri ka Gusti teu kudu mintonkeun doa anu panjang cukup ngucap dina hate sadayana kagungan Gusti mung ka Gusti abdi sumrah diri eta kalimat teh pasajan pisan jadi sumber kekuatan anyar moyan teh seni ngahudangkeun rasa syukur dina suasana sederhana. Moyan